Orang kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam Balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syahuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wa ila hadrati khususan Kiai Haji Ahmad Fakih wa khususan Az-Zailani wa khususan Nasabun radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslim wa qurahim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Qala parantos ngadawu sallallahu Gusti Allah taala hal nama luhur Allah. Bi suratil ahzab dina surat al-ahzab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an. Wa idza sa'altumuhunna wa idza jeung di mana-mana sa'altumuhunna di mana-mana mentaranjeun ka awewe mataan kana banda ae sayan tegasna kana hiji perkara minal ayati anu tetep dina pirang-pirang parabot al baiti imah. Pas alu maka kudu menta aranjen. Pas aluhunna maka kudu menta aranjen kawe min waroi tina tukangen hijabin hijab hahalang. Ae satrin tegasna tutup-tutup yasturukum anu nutupan itu tutup-tutup karanjen anhuna ti awewe wayas turu jeung nutupan hunna nutup-nutup ka awe ankum ti aranjen lalaki. Kijae datang ka imah sarwiti teh boga salaki kijae teh butuh parabot anu aya di sarwiti di mana sarwiti nek nginjem garpu misalkan teh nukang ke jehden kalan kudu dihalangan cenah ulah ningali cenah lantaran eta batur gitu. Ai urang mah pabilong-bilong we cenah urang. Sok ai kudu nama kitu kudu ulah ningali cenah. Ningali. Teu meunang cenah. Maksudna sok ngahaja malahan main mah dina dipangpangkeun nya status gitu, gaya itu. Ulah padahal mah teh. Ada saatnya anda balataknya. Awewe mah panoratna ge ora awe mah. Teu meunang awe. Aja tuh. Kumaha lamun aya mada cekungan kudu nembong-nembong awak. Ya meh gajihna gede. Kacau nih kena eureun gaweana dulungan gitu. Ya, tapi dah butuh duit, santai eleh ku duitnya gitu. Gitu. Seperti kia ya. Seperti setan jeung iblis beda ngagodana teh. Gitu. Beda. Setan mah sebatas pribadi katingali ku urang ku sorangan. Iblis mah terang-terangan gitu. Lamun rek ngarampok. Misalkan gaya. Setan mati penting mau kitanya ka imah gitu.
Aya iblis mah kumaha? Wah, ti urang ge terang-terangan aya jelema na kitu, mending ngabegal, ngarampok mending kita teh mah iblis nu. Beda cara ngagoda. Leuwih ganas iblis. Rajana setan mah. Wa qala jeung ngadawuh jeung partos ngadawuh sallallahu Gusti Allah taala fi suratin nuri dina surat An-Nur. Kul cenah ucapkeun ku anjeun. Lil mu'minina ka pirang-pirang jalma mukmin lalaki yaghuddu min absarihim kudu murengkedkeun kudu meuremkeun jalma min absarihim jalma mukmin lagi min absarin tina pirang-pirang paningali ae amalan tegasna tina pirang-pirang ae ama tegasna tina perkara la yahilu anu teu halal ieu ma lahum ka jalma lalaki mukmin lalaki nadruhu naon ningalina eta perkara kudu peureum cenah teh lamun ningali kana perkara nu haram teh ayeuna HP sok pabalataknya peureum ke salah nyekron nya dosa tah ada kumaha deui narima dosa we kodanya nggak aja di kata deh Gusti aku supaya beak amal menang ngaji beak menang tatalaran teh beak mani hese nalar teh mun hese nalar teh kahalangan gue teh tah gitu nu aya teh leungetan menang wiridan menang itu kunaon ieu wiridan teh teu hasil keneh we meureunnan eta tah gitu kunaon ya teh ngadua mah ngadua tah meureunna eta. Nah, maka kalimat paningali dirinya teh aya sababaraha pendapat. Kasebutkeun cek di dia kan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Caritakeun cenah ka pirang-pirang jalma mukmin lalakina kudu meureumkeun panon. Kudu meureumkeun jalma min absarihim tina paningali. Meuremkeun didinya kalimat meuremkeun paningali teh aya anu ngamaknaan paningali dohir ieu panon ningali aurat ningali eta aya anu ngamanan paningali hate urang kudu peureum kasalian ti Gusti Allah jadi hate ulah mencerong we kana kasalian ti Gusti Allah jeung ulah ngarepkeun kasalian ti Gusti Allah gitu dina hate teh jadi paningali hate teh ningalina kana kakawasan Allah we entong ningali kana kakawasaan jalma tong ningali kemampuan jalma tong cek hate mentos we ningali kana kakawasaan Gusti Allah naon perkara nu terjadi eta kakawasan Gusti Allah gitu orat cenah lamun ningali kasalian ti Gusti Allah teu meunang hate teh mun paningali hate mun paningali panana perkara mereka anu haram pancek tadi kan ai ama la yahillu lahum nadruhu tegesna aya ama tegesna tina perkara la yahilu anu teu halal lahum ka eta lalaki naon nadruhu ningalina kanu teu halal eta pana urusan hate mah loba paharamanana atuh paningali hate ningali teh duit we jeung duit jadi we puyeng eta ningalina karena perkara anu teu langgeng cicingna jadi ketika aya we bunga ketika we sedih gitu hate ningalina kadinya we ayo wayah padu jeung ngaraksa jalma lalaki mukmin purujahum kana pirang-pirang parjinae amalan layahilu tegasna tina perkara anu henteu halal ka jalma mukmin pilu naon migawe napiha perkara kalawan parjina diraksa parjina yang kade paningali urang oge diraksa paningali panon geus panon kana hate pan kieu cenah ninganan kunaon pangna menang wiridan sok leungit
ngadua sok hese kuloba ningali kana teu pararuguh teh ku ayeuna naon perkara anu garoreng di mana ditinggali ku panon ngahiji jeung nafsu itu napal kana paningali jeung napal kana pikiran ingat nah ari kana Quran tatalaran teu kenapa gitu. Jadi matak ngajadikeun leungit teh ngajadikeun jadi urang teh eleh napalnakan awak teh ku eta teh enak kieu Ki Jaed keur nongkrong sisi jalan gitu terajal aya awe pokek saliwat padahal mah eta dan apal ka bayang-bayang we yo ta eta jadi babari pisan apal nu karariteuna beda jeung tatalaran beda jeung tina wiridan nyingkah eta asup kana awak urang kana pikiran urang kana hate urang meunang wiridan bari jil mungkin aing mah ngahiji watal bisul hak bil batil cenah cek Gusti Allah ge tong dihijikeun nu bener jeung nu salah nu hade jeung nu goreng hek wae eta manehna cenah eta jalma pikiranna kana goreng we cek hasil wiridan cek hasil ngaji urang marek bijil we cenah kitu eta hese we eta nah wiridan sakitu loba gitu tapi ya hese keneh we meureunan hate urangna ye dieusian ku perkara anu teu beres dieusian ku perkara anu teu bener ngajadikeun tina hasil-hasil wiridan eta tong boro nepina ka Gusti dina diri urang keneh kita leupas lantaran naon kausir ku pikiran-pikiran ku hate-hate anu goreng gitu parijil kan watal bisul kabil batil teh ulah dicampur adukeun ulah disarwakeun nu bener jeung nu salah gitu kan mata cek hasil wiridan cek hasil ngaji teh ieu dina awak urang teh ieu cenah anu dicicingan ku urang teh naha ieu teh hayang wae kana teu balener gitu diasupkeun awewe make pakaian kieu diasupkeun film kieu diasupkeun begitu dina pikiran teh inget bangsa duit bangsa naon urang mah teu betah cenah ngahiji jeung kitu mun awakna mending bijil meureun eta teh menang nalak euy menang itu deh ketika aya pangabutuh dipake eta doa teu karasana naon si oreng teh eueuh gitu da dieusiana nu kara itu teh awakna mentak anu kara itu mah saliwat teh entong make jeung kudu diinget-inget gitu gelempang aya awewe misalkan moekeun sasampaian make anu terus mani mun inget awewe nama asup deui ka ieu mah da pikiran apa ya Allah gitu. Atawa keur naon keur nyaho HP we pelentung aya video nu teu ecreug gitu inget teh jeung diteteangan balegnya orek laleungit eta teh hese we ketika urang aya kahayang dipake ieu hasil doa teh kumaha nah ieu teh karasa we meureun dina diri urangna dieusian ku pikiran-pikiran jeung perasaan-perasaan hate anu goreng gitu. Jadi tadi nama ningali Al-Quran teh keur ngiparatan panon sugane dosa pantan marurag ku sabab lobanya korolan HP loba noboan HP nah HP loba video teu perlu loba gambar teu parurugu jadi eta eusina teh lain mah nempo Quran teh marurag dosa mah karakana mahan deh cara gitu ada gitu zalika ari meremkeun panon azka eta leuwih alus aya khairul lahum tegasna leuwih alus pikeun jawab anjeun lalaki innallaha sanyana Gusti Allah khabirun bima yasnauna innallaha sanyana Gusti Allah khabirun eta waspada bima kana perkara yasnauna anu migawe mukmin aya bil absori tegasna ku pirang-pirang paningalina waspada Gusti Allah apa naon kurang sok ditempuan teh nanya naon ieu mah nempuan ieu mana-mana teh urang nempuan teh pararuguh
Sedangkan Gusti Allah mending waspada ninggalin gitu deh. Sadaya awas panon teh kan Allah. Kurang dipakai itu bener amak Gusti Allah teh. Itu. Model ge ya gambaran lamun bisa mangaibaratkeun katanya. Si Jaed dibere alatnya dibere bedog ibarat Jaed bere bedog lain dibere nginjem beran ku si bakar cek si bakar Jaed maneh teh butuh bedog lin eta cenah kula teh butuh bedog gitu atuh cenah cek ki bakar ya cenah kula boga bedog dua ya hiji ewang bisa rek dipake heng kan kade cenah makena ulah sagawaya pakai kan bener gitu. Aiki jente merenan biasana teh make mobrog sekala di kade kata kacau batur ceker atau genangan kan iputang kacau teh ceker puntung gitu. Amok tah anu boga bedog teh ki bakar teh eta si Jaed kurang dibere nginjem bedog kadua dipake teh para rugu ini pakai ngaruh sah gitu. Rek dicokot udah can waktu ada rek lagi ngomong nabi saminggu deh nanti kawengnya saminggu dicokot kan gitu modek li ibarat modek itu Allah nitipkeun awas panon ka urang itu awas panon teh nu Gusti teh termasuk panon lagi nu Gusti teh ai kurang dipake ningali teh parogo kira-kira amak mah Gusti ya amak atuh kahayang nama dipake mukaan kitab-kitab suci dipakai naon ceuli kahayang dipakai ngarengekeun nu ngaji ngarengekeun papatah ngarengekeun nasihat-nasihat pan ku ayana ngaji rutinan ngaji itu ya teh naon aya nasihat-nasihat para ulama da bangsa ustad bangsa kiai hanya nyampaikan nasihat-nasihat para ulama nasihat-nasihat ti Kangjeng Rasul ajaran-ajaran ti Allah ai ku urang ceuli ieu teh karaka dipake ngarengekeun teh para rubuh gitu wah cenah ke geus waktuna makarasa sia cenah gitu paling oge nya kita dipanon dar dipake nempuan HP naon hasilna geura jadi duit henteu nya kalau nempuan status batur batur mah teu para ruguh kitu nya asaka urang jadi kepo penasaran aya naon si anu naon gitu eta statusna kieu heuh make jeung pipilun urusan batur keun kitu kieu tuh jadi kumaha riweuh ku kahirupan batu. Atuh loba ting nempuan status batur cendekeun biasa teh kitu rek oge. Oh lain kitu kieu kan. Nah itulah zaman kiwari. Zaman kiwari gitu. Nah, ya. Maka panon ieu teh. Cek Gusti Allah khairul lahum itunya innallaha khabirun bima yasnauna sanyana Gusti Allah eta khabirun eta waspada bima kana peran itu leuwih hade non leuwih hade peureum gitulah Gusti Allah mending kana peureum mah cenah peureum bil absori tegasna ku pirang-pirang paningali mending kana peureum wal puruji jeung pirang-pirang parjina maka bakal ngabales alopayu jawiji maka bakal ngalawas alo kajal mumin alaihi karena itu perkara segala rupa buat aya balitungan hade bakal menang hade goreng bakal menang goreng gitu sakumaha ya amalna hade jalma gitunya sakumaha tetap bisa jadi eueuh eta amal hadenan meureun dibikeun ka jalma itu tuh anu sok diomongkeun ku urang meureun dibikeun ka eta anu sok digorengkeun ku urang meureun dibikeun ka eta lapun entak urang ulah sok nganepi-nepikeun ka gorengan lamun urang ngareungeun ka gorengan batur lah tong sok ditepi-tepikeun cicing teh namun ditepikan berarti kayak amal hade orang pindah gitu. Mending saya minta hampuraan teh. Jadi bakal aya balitunganna. Tina badan orang sadayana anu disalahgunakeun ieu badan.
leungeunna ceulina panonna sukuna kabeh anggota badan itu bakal aya balitunganana gitu. Payujajihim alai maka bakal ngabales Allah kajalun alai ku eta perkara dibales ku ayeuna mah da diangon heula keun be cenah da alam dunya mah biasa tah eta. Wa kulil mu'minati jeung kudu ngomong anjeun lil mu'minati ka pirang-pirang mukmin awewena yaghdudna min absarihinna kudu meremkeun panon awewe min absarina tina kudu meremkeun awewe min absarina tina pirang-pirang pangalih panon ama tina perkara layahillu anu teu halal ieu mana nadruhu ningalina. Jadi si kudu sali alingan. Kudu sali alingan. Bejaan. Peremkeun panon-panon batin, panon dohir, panon hate. Peremkeun tong sok sabalarurat reret gitu hate teh. Reret itu hayang, reret ieu hayang gitu hayang. Nu aya ge teh kasukuran. Nu aya ge teh bisa ngurusna. Nah, cenah ieu mah jadi eueuh hiji teh meureun kurang sukuda osok cenah osok kan meureun maksudna di dinya osok teh naon. Gitu. Paningali panona ulah ningali kana perkara la yahillu nadaruan teh halal ningalina Pani awewe paningali hate jeung patingali panon teh kadang-kadang nyata teu pararuguh teh awewe pan awewe marinduna kana sebuah perhiasan sabab awewe itu perhiasan dunia maka awewe resep kana perhiasan gitu maka lamun pasea awewe amek bawa we meuli perhiasan cager awewe mah kada aya duitna aya dia duit mah nempo we unggul bawa we unggul balik deui ya cenah pamajikan teh manyun wae cenah kunaon eta pan awewe mah perhiasan dunia berarti resep nanti karena perhiasan bawa we ka toko emas ningali we unggul geus tong meuli da duitna meuli ya Allah gitu ningali ieu panon paningali mau ngabanding-banding mah kasalaki teh pan karasana teh nya nyaget teh ngomong ya awewe ningali dina tingali mukaan lajada mukaan aku laku mukaan sopi mukaan tandana karanjang katingali ku lalakina ceurik lalakina teh lain teh hayang mang meuli kana teu boga duit karunya boga pamajikan teh meureun eta teh matak diteuneun dina karanjang teh hayang mainan sugan ira boga milik nah gitu ulah lebaruat reret lah karunya salakina usaha keur kararya gitu mentak elingan cenah ka awewe tah bejakeun kana ka awewe tutupan panon tah tong sok ningali kana perkara nu haram eta yang paningali hate paningali dohir amma la yahil wa yahfadna jeung kudu ngaraksa awewe purujahuna kana parjina eta awewe amma la yahilu tina perkara anu teu halalahuna ka eta awewe piluh naon migawena eta awewe bihak wa eta parjina elingan cenah awewe teh kade cenah ulah nepi ka naon ari silah ditiungan erok dibukakeun eta elingan cili elingan bejaan teu ngawaruakeun bae urang sapenting urang teu jadi dosa lantaran kewajiban cili elingan wa qala jeung paros ngadaosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sur kanjeng Nabi anadratu samhum sahmun bersahum anadratu ari ningali anu haram
Samun eta seperti jamparing. Masmumun anu diracunan min sihamin tina jamparingna iblis laknatullah. Paman tarokaha maka saning jalma tarokaha anu ninggalkeun jalma kana eta ningali ana dorta tegesna kana paningalina khofan karena sieun naminalih Allah taala namul Allah aya ghadabihi tegesna tina bendona Gusti Allah Allahu maka maparinkeun Allah ka eta jalma maka maparin ka eta jalma insyaallah Gusti Allah taala namul Allah imanan kana iman yajidu anu manggi tajalma halawatahu kana amisna iman ail imani tegesna amisna iman fi qalbihi dina hatena jalma. Sur Kangjeng Rasul dina aya kitab Syekh Nawawi ngalebetkeun salah hadis Kangjeng Rasul paningali urang nya urang kan dibere naon dititipan awas ya teh awas paningali nya awasna eta nu Gusti Allah alat awasna sikipanonna jeung Gusti Allah nya diri urang na Gusti Allah urang ngarasakeun eta bisana eta teh ku Gusti Allah dibisakeun sagala ai kanu eta teu ngawaro geura sek rek kumaha urang bisa ningali ya dibisakeun ku Gusti ngagiler panon digilerkeun dibisakeun ngagiler ku Gusti bisa ningali warna beureum hejo koneng bodas jeung nu sejana ku Allah dibisakeun bisa ningali warna coba lamun mah teu bisa ningali warna paningali teh bodas hungkul nempo tarasi bodas nempo jalan bodas bodas hayo jiga apu rek kumaha geura da urang teu menta ka Gusti eta teh ngan Gusti nya ka urang dibere hidang ya Gusti Allah mah ai kurang diarahkeun kana teu bener itu makana sur Kangjeng Rasul anadratus sahmun ari paningali anu haram ningali nu haram sahmun eta seperti jamparing samun masmumun eta seperti jamparing anu diracunan sampun samun masmumun eta seperti jamparing anu diracun ngeblesatna teh meureunna nancep ka urang teh cep jamparing apa jamparing wah kacau panah itu tah ya pan air ruhitan gitu mah ieu gonewa ieu panah eta busur gonewa tah pan gitu mah ruhitan cem dibodol ke depan nyeri atuh udah kabawa dagingna itu ya komo barejeng masmumun diracunan deh gitu ada seperti gitu cenah eta teh naon min sihamin iblis eta tina jamparingna iblis paningali urang kana goreng teh jamparing iblis temakan iblis jadi katemak orang nempot wah ancam dicabut deui tinggal tapakna matakna jan geus weuh awewena mah na pikiran teh aya be eta gitu geus weuh dina HP-na mah leungit cek paribasa itu ieu ditangkan teh tapi na pikiran mah teh bisa leungit eta video naon ku panasaran di teangan linkna tadi ya Allah etanya eta teh panah iblis cenah teh tapi damereun urang teh bisa deui ngaraksana teh keur mah teu bisa ngaraksana kata mah dihaja di teangan deh eta mantak mungkin hese ngapalkeun teh nya maca bucu baca teh hese eta ku jeung resepna teh maca status batur we resepna teh gitu. Ya, itu maca buku atau baca Quran lah cek paribasana sampai menang 50 ayat mah mun maca buku sampai menang 60 halaman mah dah hese itu pasti Rima hirup loba dosa teh gitu mah jadi waktu teh loba waktu anu disia-siakeun
loba waktu anu teu manfaat lah gitu. Kumaha cenah lamun bisa nahana Ki Jaed bisa nahan kana paningalina aya perkara-perkara paningali anu haram ih manehna mah tungkul peureum gitu kan nepi ka ditajong papaliwat jeung awewe teh da peureum meureunna manehna itu sampai gayana lempang di jalan raya pentas belah kaler mainana lempang ai belah kulo belah kidul itu teh aya we lempang ngarabring gitu ke melong we ayo gitu teh nyawa tiang listrik hareupeun setan mah gitu nah hancep penasaran we gitu aduh ampun Gusti. Taya mah bisa ngaraksana tungkul, pangejeng awet tungkul. Hate dina hatena tameta Gusti, bing-bing diri abdi dina nyanakna ieu soca sangkan ieu soca, cicing dina perkara nu dipikarido ku Gusti. Terus awewe ngocoblak ke maneh mah tungkul eta si Jaed teh. Kumaha cenah lamun bisa kitu tah? Paman tarokaha maka paman maka saning jalma tarokaha anu ningalikeun ieu jalma anu ninggalkeun ieu jalma kana paningalina ayeuna doroha ayeuna rota kana paningalina eta sejalma khaufa paningalkeun teh karana khaufa karena sieun minallahi taala sieun ti Gusti Allah taala nu maluar aya ghadabihi sategasna sieun ku siksaan Allah. Peureum eta Ki Jaed kumaha lamun kitu tah Allahu maka maparinkeun ka eta jalma ka eta Allah Gusti Allah taala Allah imanan kana iman yajidu anu panggih eta Jaed halawatahu kana amisna iman bakal karasa amisna iman teu ngaraksa eta. Kumaha hari amisna iman teh nya? Teu apa. Nah make teu apa? Pan kun beureunan kahalangan ku paningali eta teh. Jadi ku Allah teh teu dibere ge. Loba kan paningali mah. Gitu. Kelumpang teh na motor teh ka Ciranjang poe Jumat poe Minggu asana poe Jumat. Sisi jalan eta aya nu senam. Heuh. Gusti. Cek si eta teh katingali itu teuing naon padahal mah katingali da boga hareupeun ada hese eta hareupeun mah ya Allah cik lah penta awewe anu sok sarenam gitu lah tong di luar lah gitu di jero gedung we kahayang teh tong nya oh cenah atuh tong ditingali heudah kada ditinggali terbuka mah da katingali we gitu sok kasirian gitu teu ditingali barang hade cenah ditingali marurag cenah gitu. Adalah Gusti nu agung alam dunia. Mantak seur almarhum nu janten guru. Lah cenah geus umur 40 tahun kaluhur 45 mah geus cicing di imah tong loba ulin cenah. Tong loba itu tong loba cici jalan cenah tong loba keluar teh mah cicing. Urang teu karasa we kumaha amis iman teh. Ada mah karasa da buku ku Allah teu dibere karena kehalangan teh ku paningali urang. Tapi lamun urang bisa ngaraksa na kana paningali eta maka ku Allah baris dipasihan amisna iman. Gitu. Jadi halawat atau kana amisna manali matasna iman fi qalbihi dina hatena jalma. Waqala sareng parantos ngadauh Isa saha Isa Nabiullah Isa alaihissalam iyakum kudusieun anjeun he lalaki cenah wa nadrata kana ningali anu haram ayatakul nadrata tegasna kudusieun aranjeun kana ningali nu haram painah maka sanyanyana ningali eta tajra'u eta matak tetep ayatas butu tegesna tetep anu kuat cicing cenah fi qalbi dina hate
naon sahwatun syahwat wakapa jeung cukup biha ku eta ningali fitnatun naon fitnah wahadihi jeung ari ade jumlah tu ieu jumlah eta pilun eta jumlah napil wa fa'ilun jeung fa'il wa tamyizun jeung jadi tamyiz. Saur Nabiullah Isa alaihi salam kudu sieun cenah aranjeun heula laki tina paningali etanya kudu kuat cenah ningali kudu sieun aranjeun tina paningali anu haram. Paina maka sanya teu panilai tajrong eta matak tetep cicing cenah fil qalbi dina hati. Jadi ningali matak saur tadi dicarioskeun ningan. Urang keur cicing, misalkan cicing nongkrong saja jalan aya awewe liwat. Nah, aya laki masih kawewe resep nantekannya. Normal, sakali mah normal. Nah, normal ya lamun 2 kali 3 kali 4 kali leuwih ti normal berarti. Geus lewat normal nanti jadi weh normal nanti nya kalewat. Nah, ningali nama sakali sakicep ningali tapi napalna dina hate. Etanya. Tuluy napalna dina hate jeung pika dibayang-bayang eta bete urang mana ya. Etanya. Sugana aya dina Facebook urang teh ngan sugana fotoana eta. Wah pek teh kapanggih. Nges kapanggih teh efek teh urang berteman ame boga temen-temen. Terus gitu kumaha terus messengeran terus wah itu setan gitu tah. Katanya setan mah padahal ngagodana kur sakali tadi teh nu mimiti ces. Nganapal di urang kana syahwat urang napalna hate. Nah itu hawana eta tah urang nu cilakan teh. Jadi akalan. Jadi akal teh lain dipake ngakalan kumaha carana bisa ibadah nu alus, karena ka diakalan kumaha cara meunangkeun eta nu katingali gitu di akalan. Di akalan katanya. Kuduna akal aya dina diri urang ngakalan teh ngakalan kumaha carana hayang ibadah anu alus. Aya mah ku sabab aya nu katingali sedengkeun nu katingali eta napal dina hate da saur Nabi Isa sok napal cenah dina hate. Jadi di akalan dan napal dina hate. Ieu lain berusaha dipicieun mun napal dina hate. Karena ka dituturkeun dia. Wah. Tapi qalbi cenah napal sang napal dina hate cenah naon sawatuna sawat. Wakapa jeung nyukupkeun, wakapa jeung cukup pihak eta pateng lepitatan eta jadi fitnah, jadi kagorengan. Jadi fitnah. Eta paningali. Mata hese hayang ngaraksa tanya. Mata geninganan ke di akhirat jalma-jalma nu teu boga paningali di salilah hirup di alam dunya pan ka Allah teh kita nya ngadakwa ka Allah ya Allah mana cenah keadilan Gusti teh ye pan Gusti teh adil Gusti teh maha adil. Nah abdi di dunia salilah hirup di dunia abdi teh bisa ngarasakeun keadilan Gusti. Batur mah dibere awas panon bisa ningali warna beureum warna hejo warna koneng warna bodas. Bisa ningali rupa-rupa manuk, rupa-rupa tetangkala, rupa-rupa jelema bisa ningali ku sabab panonna awas. Nari abdi mah teu bisa. Mata karasa ku abdi Gusti mah teu adil cenah kitu. Lantaran abdi teu karasakeun tina kepaningali pan. Nah, apan gade harata dibuktikan keadilan Gusti teh nya. Cenah jalma-jalma nu teu bisa ningali saleh di dunia, tuh tempo itu jalma engkak-engkak di neraka. Eta jalma nongkakan di neraka eta gara-gara teu bisa ngaraksa panonna. Wah. Ditanya jen mana keur naon neraka? Disiksa cenah teh euy. Kunaon make disiksa eta? Gara-gara loba nempo film-film porno, loba nempo itu ya, loba nempo eta disiksa. Pas mana teh dinya teh balik deui Gusti. Karaos ayeuna makanya Gusti teh alhamdulillah karaos adilna Gusti teh. Gusti teh bener-bener maha adil. Abdi salila di dunya teh dibere awas panon ternyata abdi teh boga dosa panon. Karaos. Nah eta. Jadi loba ge jalma disiksa gara-gara paningalina. Lain berarti ayeuna anu bisa ningali urang kudu
di pocosan jadi teu ngali lain, maksudnya orang diguna diarah dan diraksa sakuatna samampuna paningali orang teh, termasuk paningali hate ulah lo baru rata-rata hate kasalian di Gustinya. Nah itu dan apa cenah sarua bisa ge nah hate waqala sareng parantos nyarios saha Sa'd bin Jubair Sa'ad putra pamagetna Jubair innama pastina bukti innama pastina bu innama kanat pastina bukti non fitnata fitnatu fitnahna itu Daud alaihissalam kangjeng Nabi Daud alaihissalam min ajlin nadarati eta tina ara-ara paningalina wewe ruwiya diriwayatkeun anna Dauda naon anna Dauda sanyanyana Nabi Daud waqa'a eta tumiba Nabi Daud basaruhu naon basaruhu paningalina eta Nabi Daud ala mar'ati ka awewe Auria bini jeung Auria ni Hanana paningali awewena ki Uria putra Hanan ka awewena ki Uria putra Hanan pemajikan Uria. Nabi Daud ningali awewe ye riwayat ningali ya basyaruhu itu ruwiya diriwayatkan anak Daud sanyanya Nabi Allah Daud alaihissalam waqa'a tumiba Nabi Daud dan basarahu paningalina Nabi Daud ala imra'atin Auria ibni Hanana kawewena ki Uria kawewena ki Uria putra Hanan pamala maka condong non kolbuhu hatekna Nabi Daud ilaiha kaeta awewe walai saja henteu aya lahu ka Nabi Daud fi hadza dzanbun dina eta paningali non dosa alabatatan sama sekali ama wukuun anapun ari tumibana paningali nabasirun Nabi Daud paningalin ama wukuun ari tumibana ama wuku basori ari tumibana paningali Nabi Daud alaiha kaeta we bigueri qasdi eta henteu dimaksud palaisa maka henteu aya paningali bidan bin eta dosa wa ma jangan apa nuslun ari hasilna condongna hate uslun condongna hatal milidina sanggeus akiban nadri ningalina awewe palaisa maka henteu aya eta idon eta condong deui dan ban eta dosa li'anal maila karena sanyanya condong laisa fi wasihi eta lain condong eta pada melanana Nabi Daud palaisa maka henteu aya condong mukalapan eta diperdih bihi kana Nabi Daud palama maka tatkala waqatu mibapi qalbi dina atana Nabi Daud mahabbatuha naon cintana ka Nabi Daud cintana ka awewe maman pi qalbi dina mana hadina hatana Nabi Daud mahabbatuha naon cintana ka awewe talaba maka menta Nabi Daud min Uria tiki Uria pakola mangka ngadau lahu ka itu Uria pakola mangka ngadau Nabi Daud lahu ka itu ki Uria pakola mangka ngadau lahu ka ki Uria alaihissalam Nabi Daud alaihissalam unsul kudu nyerahkeun anjeun animroatika ka bojo anjeun jeung kudune neta anjeun wakil niha anjeun ka keluarga anjeun pastahyan
maka ngarasa izin saha Uria eta Uria ayarudahu non ayurodahu ayarudahu naon edan Uria saki Uria nya Uria ayarudahu kana nolak Uria ka Nabi Daud patolakoha jeung nyerahkeun Uria ka bojona wakana jeung aya dalika di mana-mana eta wajaijun eta menang fi syariatin dina syariat Nabi Daud panjangnya mu'tadan halna dibasakeun pima dina perkara baina umatihi anu aya di antara umat Nabi Daud gerul mahilin halna henteu celak bil maruati kalawan kaera pakana yasalu maka aya kalakuan yasalu eta menta baduhum naon sawarehna itu jalma ba'don kasawarehna de yang zilu halna nyerahkeun sawarehna an jaujati kabojona ba'dun payata jawajaha maka ngawin ba'dun jawajata ida jabathu di mana-mana ngagetkeun ajab tuh jauh kata padun haza ari ya perkara waing kana jeung sanajan aya ya hada jaijun eta menang fi dhahiri dina dhahirna syariatin dana syariat illa annahu alisanyana Nabi Daud annahu sanyat ilahan angin sanyanya Nabi Daud layaliku eta henteu layak Nabi Daud litargihi kana ninggalkeunana Nabi Daud kana leuwih alfat litarkihi kana ninggalkeun Nabi Daud alfat dola kana leuwih utama walidzalika jeung ku sabab kitu atabahu ngawoleh kana Nabi Daud sallallahu Gusti Allah tah ala dalika kana menta wewe suma intolaba tuluy sanyanyana kalakuan eta menta saha Nabi Daud Nabi Daud imro'atan ka eta awewe ka bojona Uria ka bojona ki Uria ya lisirin karena aya rahasia ya'lamhu lahu anu uninga kana rahasia sallallahu Gusti Allah wa jeung itu rahasia annau sanyanya nakalakuan lama eta sewaktu-waktu nikah tajawajah lama daso sewaktu nikah tajawajah Nabi Daud ka eta awewe atat lahu maka datang ka Nabi Daud bi Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam paya mangkareta we ummu eta ibuna Nabi Sulaiman menang menta meureunnya pemajikan batur diperintah zaman Nabi Daud mah da dimeunangkeun bae zaman kiwari mah pakapasea gerah diperintah teh sik serahkeun lah pemajikan mana rek dikawin ku urang paehan heula urang salakina cenah kitu itu kan iya zaman Nabi Daud itu beda kan gitu zaman Nabi Daud dipenta aduh panjang kudu nginum heula ya. Jadi diriwayatkeun dina siji waktu paningalina Nabi Daud ningali ka pamajikanna Uria gitu tata cerita no tadi ditulis tanya. Meureunnan keur cicing ningali ka awewe eta awewe teh boga salaki. Gitu nya salakina teh sangarna teh Uria etanya Uria bib Hanan Uria putra Hanan ningali meureun di sidik-sidik teh sageulis awewe teh cenah
Nabi Daud adalah laki Nabi Daud itu. Ditinggali laun-laun kabita weh gitu. Kabita Nabi Daud teh. Tapi kapi ningali eta nepi kaya rasa kabita rasa yang eta henteu nyumarambahan kana hati. Henteu beda jeung urang-urang mah wah. Jadi maksiat orang Nabi Daud mah henteu diraksa ku Allah para nabi mah nya. Gitu kan. Jadi ente nepi ka jadi dosa gitu nya di pigawe ku Nabi Daud. Terus kumaha? Dina masalah paningalina eta Nabi Daud mika hayang ka pamajikan Uria. Jadi ente dihaja, ente beda jeung urang dihaja di plong sedikit ente ya mah salewat ujug-ujug roy we. Gitu. Salewat. Mata ningali awe sakalimat teh naon korepat geus. Nah, digoda deh teh penasaran, teh ngaku digoda heula ku setan penasaran. Wah, dipengaruhan, penasaran, diakalan. Wah, jadi we urang mah dosa sakit nanti. Penasaran. Tapi hari Nabi Daud mah beda jeung urang, itu seorang nabi atau diraksa seorang nabi papan. Ningali majikan batur alus wah korepat alus itu. Terus gitu kumaha aya rasa. Terus ningali kata pemajikan Uria dan Nabi Daud aya rasa. Rasa eta rasa hayang tapi henteu ngajadikeun dosa eta ku saliwat teh dihaja teh apa? Masalah rasa terjadi dosa. Mampu ngajaga ngaraksa dirina eta Nabi sehingga henteu aya kacegah gitu nya henteu aya jadi tuntutan dosa ya dan Nabi Daud pendiraksa Nabi Daud. Tapi tetap rasanya rasa yang eta ka pamajikan Uria ta. Terus Nabi Daud nyampurkeun di mana cenah eta jelema teh. Awewe teh urang mana gitu tanya apa salaki ka salakina teh nyampurkeun tangan salakina si Uriana teh ki Uriana teh mah. Terus kumaha? Nabi Daud nitah kaki Uria katanya. Nitah ngarep cek urang kaki Uria. Ayyarudahu katanya. Mencek urang he Uria serahkeun lah pamajikan maneh teh. Urang rek dikawin gitu. Wah, anu kiwari rek kumaha. Dan cenah kurang ya rek diurus cenah. Serahkeun cenah itu pemajikan maneh teh gitu. Kurang rek diurus. Gitu nya rek diurus gitu kan. Serahkeun. Nolak udah kena kahayang Nabi Daud tanya. Rek diurus. Tapi dina kayan gitu pamajikan dipikayang ku batur dipikabutuh ku batur era nu jadi salaki Uria teh matak di cerai gitu. Lamun urang kumaha zaman kiwari gelut heula mun misalkan eta awewe alus buka salaki datang ka salakina majikan maneh teh serahkeun ku urang rek dipulung. Siapa heula orang salakina cenah. Kitu paling ya. Aya mantep. Era eta Uria boga pamajikan dipikayang kuno sajen. Geus serahkeun mah bener katanya. Serahkeun diserahkeun meureunnan katanya. Tah perkara model kitu teh zaman Nabi Daud mah meunang. Gitu. Nama kan teu meunang atuh. Teu meunang. Mika hayang kan boga salaki teh. Wah, can hayang mah meunang ulah teh miliki we maksa gitu. Anggar tina hayang heula panu miteun oge. Eta mah teu meunang. Ai baheula mah Nabi Daud ge teh dibebaskeun. Eta syariat atau ajaran Nabi Daud, syariat Nabi Daud. Eta. Ya, diserahkeun eta wewe teh
Gitu. Talak ya warna. Jadi biasa baheula mah zaman Nabi Daud hal seperti kita hayang ka majikan batur penta kasalakina teh dibikeun cenah gitu hayang. Jadinya jadi terhormat cenah gitu teh salaki gitu teh. Jadi terhormat naon teu awal hege hayang malah gitu. Baheula mah tarintasna diceraikan STC Uria ditikah katanya ditikah ke Nabi Daud aku sabab non syariatnya seperti gitu dimenangkan ngajadikan suatu kehormatan pikir salakina menteng mamuragan wibawa dimenangkan waktu syariat hari tamu nya ditinggalkan eta we kita lebih utama ninggalkan eta we dipikayang ku batur teh. Oh, nikah jadi penta adanya. Jadi Nabiullah Daud alaihissalam mentana ka pamajikan arwah eta karena aya rahasia nu mana eta rahasia nganukur Allah nu ninga. Gitu. Mata geugeuh. Gitu. Allah nu ninga. Terus gitu kumaha ditikah terus distaikeun nya. Terus naon ngalahirkeun Nabi Sulaiman. Jadi istrina Nabi Daud atau ibuna Nabi Sulaiman asalna istri Auria. Jadi ke waktu zaman Nabi Daud mah dimenangkeun kitu teh. Gitu. Pan Nabi Sulaiman oge nepi ka gaduh istrina ge 100 cenah kurang lebih lah gitu. Ayeuna mah pan teu meunang tong bara 100 10 ge teu meunang. Salapan ge teu meunang. Aya nu salapan pan error. Errorna kumaha? Udah cenah aya dina Al-Qur'an salapan. Mana cenah Qur'ana? Pan aya ning dina surat katanya pangkihu ma tobalakum minanisa'i masna wa sulasa wa ruba pangkihu maka kudu narikah aja anjeunnya kawin cenah. Ma tobalakum nah katanya kawin awewe minanisa'i ti golongan-golongan awewe teangan awe kawin awewe ti golongan awe kawin minanisa'i pangheulana sabriji hah minanisa'i ti awe masna dua heula langsung tah di Al-Qur'an ya geula masna wasulasa wauna teh wau ejeung teh di hartiana teh sigelona tadi tambah dua wasulasa tambah tilu waruba tambah 4 cak 2 ditambah 3 jadi 5 tambah 4 jadi salapan tuh cenah maka menang cenah salapan si gehe anjing teh eta wauna di artian tambah atau da lain au kudu ge au di mana au wau ini di mana atau lain jeung manana teh wauna teh tapi atawa 2 atawa 3 atawa 4 pain itu malah tadi lo lamun mata mampu gitu hiji gitu. Pain itu malah tadi lo pawahidah hiji we cenah kita teu bisa mah. Mun hiji teu bisa enggak entong. Gitu. Heuh eta aya nu meunang cenah salapan lantaran Al-Qur'an salapan. Gitu. Masna wasulasa warubaa 2 ditambah 3 jadi 5 warubaa ditambah 4 jadi wau nanti di mana nanti ku tambah. Gelo sugan cenah gitu. Nah gitu. Nomor 100 gitu salapan ge ulah nama gitu karena ibalah kan Nabi Sulaiman 100 gitu. Kerjaman Nabi Musa kerjaman Firaun menang loba nah sababna kieu kan riwayatna kerjaman Firaun itu Firaun kapangaruhan ku paranormal nah dukun kepercayaanana guru spiritual minangka nama cek guru spiritual teh Ramses sanambaran hiji waktu maneh bakal eleh ku budak leutik lalaki anu bakal ngancurkeun ieu nagara. Firaun kan sieun atuh kabeh jelema hayang cicing dina kawasan. Teu apa budak nu mana mana ketika lahir lalaki bunuh. Lahir awewe antep. Lahir lalaki bunuh. Lahir awewe antep. Tah jadi dilema we loba awewe hungkul
Itu kan bener pan lalakina dibunuhan lila mun lalakina saeutik awawena loba mata krek perang teh mah lalakian teh bukan dipaehan di leuleukna keneh katanya. Jadi awena loba tah maka didinya dimenangkeun ngawin salobana awewe karunya atau awewe ngan kawin mah da lalakina saeutik. Jadi parehan teh apa lalakina? Ku Firaun. Lahir lalaki paehan da sieun budak ieu yang kene anu ngelehkeun manehna teh. Aya ka kawasan Gusti Allah pan moncor Nabi Musa. Mancor Nabi Musa kawahangan pulung di asuh ke keluarga kan gitu. Ternyata eta menghancurkeun. Ku Allah pan diraksa. Gitu. Tanya. Jadi Nabi Daud kayak gitu. Nabi Daud nikahna ka ibuna Nabi Sulaiman teh nyata kengeng naon kengeng nyuhunkeun ti suamina eta Uria teh eta dimenangkeun harita mah. Tapi Nabi Daud sanes berarti karena nafsu karena itu aya rahasia iwati Allah. Kade urang oge dinurutan. Wah, aya pamajikan batur dipenta gitu ya urang aya rahasia Allah jeung pamajikan maneh teh iwati Allah nama salah kacida atuh meureunna. Cenah gelut heula we cenah meureun segala gitu menjadi piomongan. Gitu. Mantak pandangan lalaki lamun ningali pamajikan mah lah gopet we lah gitu we nya geus gopet teh. Katanya. Zaman Nabi Daud mah menang. Zaman ayeuna mah teu menang. Beda deui kan. Ayeuna mah. Baheula mah kan lamun aya pamajikan dipikahayang kuno saja dibikeun. Gitu. Berarti martabatnya luar biasa gede gitu. Alus cenah gitu nu kitu teh. Berehan. Lamun ayeuna misalkan mau pamajikan dibere ku batur mah gelut paling eta mah. Gelut heula naring gitu kan. Gitu. Waruya wallahu alam bisawab.